kudu susah sakit jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta bae ti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun masyaallah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus kapun guru urang sadayana kasepuhan orang sadayana kersana ama didi urang doakeun mudah-mudahan mantena dipanjangkeun yuswana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa nyaangan ahli-ahli saantero nagara Banten oge kakersana Kiai Haji Daud Kiai Haji Badru Kiai anu sanesna anu alhamdulillah katingali ku simkuring ku urang sadayana nu sakitu seueurna urang doakeun mudah-mudahan para kiai dipasihan kakiatan paranjangkeun yuswana dibere ku Gusti Allah jala lembar anu lain kiai mah ulah teu oge ka kiai anu ti Tangerang alhamdulillah aya Kiai Ato aya Kiai Uding Kiai Haji Hamid terutama Kiai anu tos maklum
di planet, alhamdulillah di luar planet dunia terkenal, sebab di kalangan setan terkenal. Alhamdulillah eksis hadir di dia oge ka sahibil walimah guru simkuring rerencangan simkuring sekaligus murid simkuring kumaha cenah ngitungna teh sih. Kiai Haji Jamaluddin urang doakeun serta keluarga Kiai Haji Asep sadayana we mudah-mudahan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu dina kasempetan ieu hadir sami kusim kuring dipihormat. Para korin alhamdulillah kagagas yang kuring ke suara-suara kori asa hayang ngora deui hayang jadi kori baheula jeung di kori juara kadua ti handap. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah khususna sim kuring umumna urang sadayana dina wengi ieu tos aya catetanana kedah kempel di dieu ngareah-reah dorong doa ka Kiai Haji Jamaluddin padahal sim kuring tos wanti-wanti haji bisi aya anu ngundang ulah ka Aad DJA DJA Duren Jatohan Haji Aad ulah mun aya nu ngundang muhun cenah cek Haji Jamal teh muhun prakjana nu ngundang pugu geus diwanti-wanti ulah tapi nyana ngundang kekeh supaya hadir jangjina mah asal datang bae tapi ieu haju ngaji di dieu maksad azamna mah terek ngaos terek ngaji terek manggihan Kiai Haji Jamal henteu jasa dek naon tuh kapanggihjeung nyana ieu mah maksud azamna mah kapanggih hayang pendak sareng ama sebab mama teh ama teh ieu murid mama sempur urang geus teu kapendak teu kapanggih jeung mama sempur aya muridna sarua mama Ujang asa kapanggih jeung mama Bakri tuh badak ge langsung dari simkuring teh soal cukup sakitu ge padahal mah tadi derek balik dan kulantahan can dahar haju dahar heula nah geus dahar haju ngaji padahal mah cukup pendak sareng mama Ujang oge sebab eta nu dimaksudna tapi barang ningali di dia Masya Allah seueur jalmi loba jelema kadaleuna masih jelema wallahu a'lam. Kadang-kadang aya anu kasep beungeutna hatena jore aya anu beungeutna jore hatena jore eueuh pupurieun tah mah sieu modelna tah mah aya nu kasep hatena kasep gelis hatena gelis ngan hese mudah-mudahan urang kujara di santri terus urang ngaraji urang
tawadu dipayungan Gusti sakieu ayana beungeut mah teu jadi ukuran sapira di dunia tapi hate hayang pisan bersih bening meureun nu mentak ngararaji teh hayang bersih hate supaya ulah wau jeung bupati supaya ulah wau jeung Kapolres ulah wau jeung Kapolda poe kate wau jeung kitu beneran wallahi besi pajar itu beneran harinya nama wau ka urang eueuh masalah yang penting mere duit tuh siapa kan tungtuna jorekan bupati wa pemerintah wau jeung urang presiden sekalipun eueuh masalah tapi urang ulah wau jeung manehanana daya jipendi mah sabalikna bupati teu wauheun nya nu ngangsong-ngangsong mentak tadi ge siga jelema padahal juri nu jelas balas zat tutung di dunia mah sarua pada manusia nu jadi pejabat pedagang petani kiai santri ujung-ujung nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala rek ngaji naon sim kuring di dieu jadi dia mah kiai hungkul komo ningali ama mah hese urang mun cara penca da ka mana ngajurus ngajotos ka mana ka tangkis tuh kan ieu mah pan bebejana jago penca teh ye si ieu teh ka kaula teh nu menjaritakeun penca besi bisa Cimande tamat kalong ngampih aya kalau ngampih sok narembel deui sia mah aya tapi pernah ngajungkel ku Haji Salim lalagaan ngusruk cekulat ieu tipeun samana ya Allah horenganan sebuah pengakuan mata-mata jadi ukuran teu jadi ukuran atuh horenganan teu becusna naon Masya Allah sigana we gagah make jas duit mah teu mawa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya 5 benua Asia Amerika Eropa Australia gede di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia Masya Allah terkenal ke mancanegara di Indonesia teh aya Pulau Jawa di Pulau Jawa teh aya Banten di Banten teh aya Pandeglang beuh mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Perancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar bisaan urang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi urang Pandeglang urang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal etalah hebatna urang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah di Mekah ge maling terus upahana Masya Allah ai ditanya kunaon sia maling teh yo deukeut Baitullah babari istighfar tolong meureun nya Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji singkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna weh moal aya tanding ngaranna Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana
Kibuyut papak teh boga kaistimewaanana mun dibelem teterap. Urang Pandeglang mana mantap ki jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang belum coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah. Ibuyut papak teh seorang manusia orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa. Boga kamonesan nyana leuleukeunna. Nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolakeun Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibelem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu belah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Teu maksudna. Bisa mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu belah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka ngieuna disebut mande gelangna gelang. Zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Qudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget. Seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg. Bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Saenggeus diterima teu meunang balik deui, eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba pandendres, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cik sakaol mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Syekh Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal.
lain letik-letik Keraton Banten teh di Brebes di Tegal belah di Tudal Lampung Masya Allah Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten maka cek Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peni Gelang Peni teh nyambung gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah maksudnya nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah ku Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah hebat Pandeglang teh sebanyak bangga orang jadi orang Pandeglang boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu wah Pandeglang tapi cekaruhna lain kitu Pandeglang teh sawarehna nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas bahasa dedeleuan anu jelas teh negla di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana nanya bangsa ke modal kos kitu momal nyaho cenah tuh di mana lembur Sanghyang Herang teh di dinya teh aya batu daerahna rada pasir di mana Sanghyang Herang itu nyaho jepes ya itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya di mana Sanghyang Herang di dinya teh rada pasir didinya aya batu gede batu teh diesian ku 4 jelema juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara ke arah barat ke arah selatan timur maka disebutna negla siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang luar biasa maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan nah eta teh bahasa karuhun Sanghyang Herangna bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasa ge tuh Paneglaan cekaruhun geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang tilu sia mangajina masyaallah nyoret bener tuh tuh kan iyalah Pandeglang Masya Allah iya sejarah lain sakadar dibaca di Indonesia tapi dunia Masya Allah masih kene ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang cuman nu dua deui dianggap dhaif nu tilu eta mah utama ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget ayo bahasa Inggrisnya pasti kaget moal lah jaing bahasa Inggrisnya nu nyaho mah ngan I love you doang iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasmiyah istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna anyar jalan anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa anyar teh di zaman Danles
jadi kuari kasebut teh anyar cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawenangan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna. Ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehanana ibadah dianyar keur carita anyar heula ibadahna nya nama lain sekedar di darat di mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi salat ge di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun salat di parahu aya nu masantren cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba salat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu ya da ieu di parahu ge salat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna we hungkul mancing rek menang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing mah rek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ye nu mancing saha ye nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ye ya beneran nih alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragag deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragag deui nya kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragag deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya ge aduh teh sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa si ieu mah lauk nu geus aya ge gocok ini ya Allah ya Rabbi kunaasna teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ieu karena Jasim satu ketika di Jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid imaman aya di laut aya deuh urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus aja Agus kula minta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim Masya Allah
Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik cerik aya tiluna nu cerik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak carerik hampura pajasi kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku sia eta kita mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui baru bengkol bae jelema heran aing mah kahilah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun boga saeutik bikeun masyaallah muyah mayah berkah asal yakin modalna yakin ieu kan nu hese ge yakin nu hese ge yakin oh lamun menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanana nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar Masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak si ieu mah kos kitu beungeutna kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya Kiai Batin ge loba Kiai Zohiron wa Batinan Ambalaya Pandeglang baheula mah urang Tangerang urang Bogor urang Sukabumi urang Cianjur masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir Batin pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dana babageur lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean masyaallah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa mantep ieu Dasim aya di Pandeglang aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong
bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung ilmu naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap ieu dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae tah maung leuwih tibatan maung nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareudah komo lamun jejebris waduh jantung murang cek mama prawira ulah lah mun bisa mah ulah nyeun teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan lamun urang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember asar tandean dina ember cek mama prawira magrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot cai teh ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanna moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh iya nu bahayana ya yang medit-medit begitu buka duit tuh nyandung tak iya mau dipikir iya cerita mama prawira we akhirnya dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana iya pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikin tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti mama prawira banjurna luar biasa nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe di mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim kiai zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyaho naon Baros tuh kan istimewa nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya Labuan Anyar Caringin terus Karang Bolong eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh Pandeglang Serang termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun ka pancara ka mana-mana ka beja ka unggal negara harapal kabeh tentang Banten nah ieu Pandeglang teh heula ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh kabelah dieuna diganti Kota Santri kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto kabelah dieuna ku ari Masya Allah sagala rupa aya di Pandeglang sagala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana begal urang Pandeglang pamalih urang Pandeglang tukang nyandung teu bener urang Pandeglang
segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang wahara tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang Masya Allah mantak urang bangga di Pandeglang aya Ki Bustomi aya Abuya Cidahu kuari senyit Kiai Mupasir Mama Ujang di dieu deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh beakeun ta ilmu Mama Ujang ujianana moal beak datang ka Irah gitu tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu kalau urang ka ditu belajar ka ditu ulah dahar ulah nginumna saeutik bae si ieu sapoe kuat 2 poe 4 3 poe geus kieu bae tah iya mabok zuhud cenah ya Allah ya Rabbi udah gua tinggal bangga bae ngadenge Masya Allah kuat amat itu hebat amat kiai anu hebat amat dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan kula mah penting sok kadoakeun kemudian dihadiahan ununya hokap bege nu mantak cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah geus bae gitu asa geus paeh tapi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh pengkong lamun di Garut bengkong lamun di urang pengkong lamun ieu mah pengkor beda sok setik lah ta eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ai imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasim teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak kieu salah nyundatan taba ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku kidasin. Jadi kidasin teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres. Ya Allah, mun ditolaalan teh ka karake tolak budak terus beres. Sudah karake tolak beres. Tak kehebatan kidasin. Ya Allah ya Rabbi.
luar biasa. Pandeglang teh boga sejarah istimewa. Lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang, almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu. Jadi berarti lain samarangan. Tah, Ki Abdul Halim emang kumaha? Ki Abdul Halim mah teu kukubah. Ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta, tasbehna murag di jalan kereta. Eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju. Aya tasbehnya mah. Wih, wih, wih. Eta masinis kaget. Ih aya naon ieu? Teu bisa maju. Barang ditempo aya tasbeh. Sieun kabeh nyekel tasbeh eta. Sieun nyekel tasbeh. Barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae. Iya Ki, oh bener cenah. Terus we ditingali, heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui. Coba tasbeh sia. Coba aing nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kitu rek nyaritakeun ngaji sim geuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu. Wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah beureun hiji hadis dua hadis lah aya nu apal ngan kulantaran deui aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umbuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caringi beuh lah dina aya Ki Husein Carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dina aya Ki Abdul Halim aya Mamang Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara-saantara urang nyaritakeun baros nyaritakeun Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan diragi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente deuk neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup deuk belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusanna jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab da kapan mengandung riba di ditu da teh urang mencari teh mal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tapi ketika aya seorang Habib ahli batin nyaba ka Banten kuari, nyaba ka Pandeglang pernah neteskeun cai mata. Sebab naon? Sebab nyana bisa ngobrol jeung laut. Ketika nyana ngobrol jeung cai laut ceurik nyana. Sebab ieu laut teu katahan deuk naik ka dieu. Gunung Karang hampir-hampir cak Habib ahli batin. Nu kukula kuari karandapan Habib teh hiji Habib Lutfi, dua Habib Umar, tilu Habib Japat, Habib Sehan, eta bangsa Habib-habib nu waduh aredan. Edan Allah dari sieu mah edan jahe kolot-kolot geus tahu diri mah tuh Masya Allah itu beda jauh tuh orang ngobrol saeutik ka mana apalin hate urang katebakeun Masya Allah kadang muringkak bulu urang tapi aya satu kebanggaan Masya Allah indah jasa urang mun kapanggih jeung Habib-habib nu model kos kitu ngarasa handap diri urang ketika urang amprok jeung Habib begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah cerita seputar Pandeglang seputar Kiai
Ingat di Pandeglang aya 2 hiji dasim di daerah dia 2 jasim di daerah anyar ilmu anu terus kebelah dieuna dimuridkeun ialah ilmu ti Syekh Mansuruddin Cikadueun anu baheula nyekel satoriyah salah sahiji anu muncul kebelah dieuna Rifaiyah kabelah dieuna Qadiriyah wan Naqsabandiyah geus lamun jelema nyekelan kos kitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulanan pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teu bisa pas gitu eta hese tadek lobatanana kos kitu ieu mah urang ngobrol pada santrina bae supaya orang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katara ku aing hayang kan ja doh mantek ieu kadaleuna eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jangan cecekelan orang besi aya nu can apal wajah tasmiyati mangsa tentang Pandeglang jeung aya 2 kiai cikal bakal anu istimewa selain daripada ti Kesultanan Banten korenganan aya ngan ingat ieu keturunan Banten nu baheula mun asli ieu tembak baheula ku Belanda sebab jelema nu asli keturunan Banten teh boga ruhul jihad anu tinggi anti Belanda nanti nampak dicatat dina sejarah kiai anu anti Belanda nyawa taruhanana nah ngantak nu arasli teh ka kampung henteu nyebutkeun keturunan Banten teu nyebutkeun keturunan Cirebon sebab lamun kanyahoan zaman Belanda tembak dibuing seret maka dilanjutlah ku anu bangsa rada semis masalah nu aslina ge aya ngan nu bodoh maksudna zaman Belanda lamun nu pinter keturunan nu asli tembak tapi lamun keturunan asli bodoh masalah sebab naon moal aya jihadan sebab jihad ge moal didaregekeun nu hebat eta kan jelema na keturunanna istimewa kemudian ruhul jihadna pasti tinggi pinter ngomong sakecap dua kecap ditaluturkeun ku jelema perang teh ya ieu teh kumaha pemimpin urang lamun nyaritakeun baheula masyaallah Ki Amar Khatib terus ka belah ditu da sejarah-sejarah Banten urang teh tergugah hati terus di Banten mah moal eureun kuari teh kuari Belanda teh nu paling ditingali sa Indonesia hanya 3 1 Banten nomor kedua Makassar nomor katilu Madura 3 daerah eta mah enggeus bae orang Belanda per detik ieu masih kena naliti Banten, Makassar, Madura. 3 eta mah geus lain lalagaan geus. Masyaallah. Sebab lawan aya andil orang Makassar di Banten. Aya andil orang Banten di Makassar. Aya andil orang Banten di Madura. Aya andil orang Jawa Timur bukan Madura Jawa Timur di Banten. Nu 3 eta mah persatuanana luar biasa. Nu mantak menang ge babat Banten dibantulah ku orang-orang tersebut. Maka sampai ayeuna orang-orang Belanda, Inggris, Prancis neliti saha nu bergerak di Banten. Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Jawa Timur? Siapa orangnya? Saha nu bergerak di Makassar? Saha jelemana? Sampai ayeuna masih kena diteliti keneh Bang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sin kuring ngarasa bingah biasanya baka dieu ngarah-harah ilqul surur ka rencangan sin kuring ieu teh sebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu malam Salasa obrol-obrol di ditu teh ai pas ka dieu kula mikiran eta si lamun balik sedeukeut eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di Jamal eta moal bisa sosonoan meureun malam Salasanya tah ieu lah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara sim kuring jeung Ki Jamal Kiai Asep baheula rakana kan nya geus ngiring ka Baghdad ka mana alhamdulillah lumantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catatanana nu mantak disebut Solok Jengkol teh
aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu mentak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya ada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganana jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina ulah dikira Pandeglang lamun geus turun we ka Jakarta wah urang Jakarta sarieun beak sapi beak pasar beak urang Pandeglang itulah ya jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna budi tataan kiai-kiai aya catetanana di Labuan aya kiai sabaraha kiai nu hebat di Anyar sabaraha Caringin aya sabaraha terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha Pandeglang aya sabaraha wah istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu gitulah seputar tentang Pandeglang hatonan gitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun ama mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah kitu keneh keluargana Kiai Asep jeung sajabarna sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nu haladir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun simkuring insyaallah ngadoakeun urang pada silih doakeun dalam rangka lillahi kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren anu dakwah mimbar anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar kurang doakeun mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam rangka lillahi kalimatillah sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم